Si abah oge sarwanya orang teh wawuh. Lamun bisa mah ulah di kumaha. Moal ku kumaha. Si ieu mah jalan anu tadi. Di kieu tempatna. Kamu keserangan euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah kadek nyeungeun euy. Assalamualaikum. Kadek nyieun euy. Ayo atuh. Mang Tomro. Heeh. Nanya. Naon mah? Poin deui mah. Ayo atuh. Tanu acara kamari teh. Oh, kaditu teh. Heeh. Ayo tuh. Apa? Ayo. Heeh, ayo. Karatunya Kena motor leumpang. sigana mah leumpang lah. Leumpang? Hah? Jauh tuh. Deket. Heeh, Lumayan tapi ka ieu ka leuweung mah simpen motor di tah. Oh, siap. Karatunya Oh, sok atuh. ya aing Rukiah, teman. Terus. Yuk, Ayo lah. Kemana ini? Jauh tuh. tuturkeun we tapi lagu jeruknya. Oh, siap. Kenalan. Naon? Ieu teh niat arek ka ditu teh arek di kumaha si Sabah teh. Dek mah pokoknya mah ulah nepi ka jaya kada we. Pokoknya mah dek hayang eta hungkul. Kieu nya urang mah kan si Abah oge sarwanya urang teh wawuh. Heeh. Lamun bisa mah ulah di kumaha. Moal ku kumaha pokoknya mah ngaleungikeun sifat teu cireugna we eta. Lain ari eta ka ditu kudu syarat teh. Nah, masalah eta mah kewe meureun di ditu lah nya. Oh. Hafal da. Urang ngobrolnya di ditu meureunnan. Oh atuh bisi ieuna naon teh? Anu rek didatanganana bisi beukieuna nasi padang eta. Nah, itu mah bakal eta milih tilu. Tilu urang hiji ewang. Oh, nama teh. Omatnya udah di kumahnya. Oh, siap. Lamun rek kur kitu unggul mah halus. Ya. Ayo atuh. Nah, si Combro itu di kemarahan. Si Bodang buah-buah ini si Combro masuk memanfaatkan si Bodang. Karunya euy. Mak. Kemarahan euy. Rek ka mana ieu maneh? Kemana yuk? Orang rek tankeun teh tanah. Anu mana? Ieu mah aya uruskeun. Tang ka mana? Jeung balik ah. Anak pula sakedeung. Ayo lah. Ayo nah. Heula sini kemarahan aja. Jeung balik. Milu, bro. Balik. Balik. Nah, baik mah. Ya, Bah, kadang deui balik, Bah. Dasar ada curiga ini si Bodang dimanfaatkan. Wah, ini intip itu kayak jauhan. Terus yang jauh ya. Jauh kene teh. Jauh kene. Nyampe lah ayo kitu. Di jalannya air na goreng. Bae. Jalan lagi kieu ayo. Kemana tuh, euy? Ayo atuh. Coba beli keruk kieu ayo. Kono tuturkeun we urang ka dieu ayo. Si Koplok udah kemarahan tanya. Aing beki we curiga ini si Bodang digugubukan kieu. Aing asa ada aneh. Bukan aing. Ayo dek kemana atuh kita nu puguhna? Iya. Karena Mang Caman mah nyampe we nama nuturkeun ka di dieu nya. Urang ka handap, dulu ka handap. Kita jalanna teh leuwih ti kieu. Sok atuh. Hayang we. Sok. Aduh, ieu jalan hantemna bolak-balik. Aing. Agung aing mun teu boga kahayang da. Tuti. Semi cau euy. Naon? Cau ada rasa ke dalam mah. Wah, montong siapa bisa aya jurigan. Lah, montong lah. Kada ieu we. Montong. Nah. Aingnya curiga aing beki we ieu mah kuat. Gimana ban si Bodang anjing di ruang jadi si kok.
Oh. Jalan. Bu, ayo pilih jauh kan emang. Oh, baik lah. Kamu. Aduh, baik. Terus kenuk dia aing. Asya gawir ieu mah. Bisa salah jalan ka dieu mah. Ah, terbalik sia mah. Asli nya. Cing balik atuh aing ku aing haras ditutur-tutur. Jangkung ieu mah euy. Kemana tuh? Urang teh inget. Mah euy. Ma Baheula teh basa urang rek ngetaan doma teh nya. Baran doma. Baheula teh urang ge 2 kali dilinggungkeun. Cek kolotesna kieu. Cenah kumaha naon paniatan urang. Mun niat urang rek goreng moal nepi ka ditu. Ayo urang nanya deui ka Mang Comro. Niatna rek kumaha? kan itu tadi, pas tadi. Kan sabaraha kali aku kurilingan ka dieu. Maneh anu mawana teh bener cuy. Tuh ting urang poho deui kitu. Tuh dulu. Turkan kok aing mana-mana di sia. Aing. Asia ieu mah jalan anu tadi. Heueuh emang tadi keneh. Astagfirullah, nah balik deui ka dinya. Nah, ya jalan tadi. Nih. Ini mah benar. Mantap bah. Aing kadang capek teu puguh sia mah. Aing mah. Mana? Tuh. Yang cantik itu. Oh, itu. Sugan Oh, itu mah. berarti kamu paniatan urang. Oh, hade urangnya niat urangnya. Iya. Tapi jangan gawir gitu. Aing kenteh. Aing capek euy. Oh, atuh. Aduh, di jalan. Ini denek ieu tempat apa? Siap. Kamu ke serangan, euy. Ayo deh. Ke serangan. Langsung. Yuk. Hah? Yuk. Yuk. Naon sila yung ngarewasan? Nya gitu Hup. teh. Apal aing bocor maneh ka dieu. Mohon, Bah. Tah, hakan. Namun hayang balik bisa balik deui.
akan eta beakeun. Mana? Mana? Oh, tuluy keun. Jadi kieu maksudna silalaing ka dieu teh boga maksud hayang nyageurkeun babaturan lain. Ya gitu, Mbah. Mun mah ieu da nu besar ka dinu. Jeng urang tempoh heula di dieu. Ieu budak ngora keneh ieu. Nya, Bah. Teh Jempe. punten, Bah. Ngaranna si Sabaheri nu disebutna nya. Nya leres, Bah. Jadi maksud si lain teh hayang ngaleungitkeun karakter ieu budak. Karakter gorengna. Nya gitu, Bah. Mangeup si lain ngana syaratna. Manawi naon syaratna, Bah? Anak marmot hiji. Anak kelinci hiji. Oh, digoreng eta nepi kumaha, Bah? Isukan bawa ka dieu. Oh, nya. Dewek butuh getihna. Oh, nya. Ayam pengkor hiji. Anu menang balenteng eta kumaha? Manis. Pengkorna anu bawa lahir, anu kanan anu kiri. Itu syaratna. Atuh hese kitu mah, Mbah. Komo ayam pengkor mah. Geus sanggup kumaha? Nya atuh dah kitu mah. Sisa dari ayam pengkor kecuali anu di paleng-peng. Oh, atuh dah hese eta jeung mah. Cik, hayang nyaho dewek si lain dek ka dieu teh. Bawa naon nu dibawa ti imah? Sok eta we nu digubug ka dieu. Oh, Mana? iya. Ayam mah, rokok. Nah, haroko teh dibungkusan kieu. Yang biasa Bah akhir bulan. Mana korekna? Mbah. Jadi kieu ya. Kan lamun eta budak aya nanaon ka ituna dewek teu tanggung jawab. Si lain nu tanggung jawab. Mohon Bah. Kusabab si lain teu sanggup karena syarat nu tadi kudu disebutkeun. Oh, siap Bah. Jadi kieu dekeun kuduaan, ieu ulah poho. Dewek ngan sakali ngomong. Ada yang teu? Kadangu. Selain kudu nyeungeut rokok hareupeunana. Ieu rokok ieu kek ku dewek di jampean ti dia. Siap Bah. Sok dengekeun heula ieu jampean aja. Ya. Dewek moal nyebutkeun 2 kali, nyebutna sakali. Kudu apal sakali siling. Lamun teu apal si lain atawa salah bakal imbal balik kena diri si lain. Geus diseungeut rokok, tahan, haseupna tong kali kaluarkeun. Kieu jampean. Dengekeun. Udud aing, udud kinca. Dibuka hareupeun jelema loba. Anu ngajentu lain tunggul, ngajengjeng lain seseg, aing nyaho ngaran sia. Omongkeun ngaranna, puh, tiupkeun. Cager eta budak. Sakitu dewek mau ngomong deui. Apal? Geus. Pak, deui, rokona ku dewek kurang jampean lagi rokona. Ya Mbah. Pingkeun deui mah ngagubug rokok teh nu baleg. Ya. Ajakeun ka tukang warungna, dekeun aing. Wes, kasihkeun kabeh mah aing eueuh kan. Iya Mbah. Kabeh aja.
Sok geus sakari tuh. Ayo iya anu ngereuneuhan tuh nya. Ngomong naon harewosan? Teu Mbah, ya abi nuhun pisan Mbah. Ya, sok. Cugan mati atuh Mbah, sia Baheri jadi eling jadi teu ngalonyeng wae ka abdi. Sok. Atur nuhun pisan Mbah nya. Ngan kade eta jampe nu tadi lamun henteu bener ngungkapkeunana atawa salah timbal balikna kasih laing henteu kasih laing hungkul. Kadewek bakal aya. Deumah kadewek. Ya nuhun pisan ya. Sok, balik. Ya. Ieu teh. Bah, nuhun pisan Sok, Mbah nya. sok. Nuhun pisannya. Cicing heula. Di sisi lain ke balik linglung, cicing. Sok, balik. Ya, Mbah. Gerak, nak. Naon deui Mbah? Tadi mulung sawo cenah mawa. Ya Mbah, aya itu di itu Mbah. Tong di gubuk mantap. Aing ke lapar di dia. Oh nya. Oh, ampurasun. Bes. Sun. Jelema mah ayeuna rupa-rupa kahayang, rupa-rupa pamenta. Tapi teu sanggup kena syarat. Ayo. Kok ka dieu disidik-sidik mah euy jiga si Sabah. Lain mah jeung si Sabah. Eta geuning sarua begini. Urang teh heula oge basa doma urang jebreuneuh ku si eta teh. Lain pena. Sarua jeung si Sabah. Ai sawo mah aing ge beuki. Ayo buat dulur. Ayo lain. Oh, jiwa tuh. Mun karep sia nyahuan. Oh,